Kira-kira resolusi sia naon Nat di tahun 2022? Mudah-mudahan di tahun 2022 aing boga pamajikan deui, bisa nyupiran toronton deui, jeung bisa main kurji deui. Ren, baju sana aja tadi pakai tak? Baju andalan ge. Pakai, Ai sia merhatikeun bae dina. Ieu. Base. Teu base mah kowe geus dipake. Enggeus pakai bae Ron. Di awak saya baca ge garing. Nya sorangan penawaknya panas bae selahar. Kulit ge beunih geseng sia. Baju bae ujung-ujungna mencela. Nat, geus akhir tahun deui bae nya. Penting geus tahun baru. Ron. Tahun baru ayeuna mah sedih. Jelema kos sia bisa sedih. Sedih kunaon sia? Tahun baru kamari mah aing jeung Bu Uy, jeung anak-anak aing. Tahun baru ayeuna mah sebatang kara aing. Sing sabar bae Nat. Pan tahun kamari mah aing geus saro bae. Jadi bos angkot aing ambalaya. Ayeuna mah hiji ge eueuh. Urang sabar bae Ron ayeuna mah. Mudah-mudahan tahun 2022 mah perubahan ya ka urang kabehan. Oh bener Nat. Kira-kira resolusi sia naon Nat di tahun 2022? Mudah-mudahan di tahun 2022 aing boga pamajikan deui, bisa nyupiran toronton deui, jeung bisa main kurji deui. Oh Nat bener. Mudah-mudahan yo di tahun 2022 aing boga angkot deui, bisa narik deui, bisa jadi bos deui, terutama bisa bantuan sia main kurji. Amin. Ya akhir tahun beritana pencabulan bae di mana-mana. Kalau bawa nonton film Jepang ya kosna. Jadi hayang bae bawa anak. LOL. Mau rokok tadi ya? Iya, ul. Yang sudah lah. Mau tuh buka rokok sih. Lewat tadi yo. Nat, ICC ngarasan teh sih? Ngarasa naon Ron? Ngarasa sih jore. Yo, iya nih jore mah yo. Botek kotok lu sia tah. Sial. Tabok sudah. Di tahun 2002 hiji. Anak orang serba mahal. Mudah-mudahan be di tahun 2002 ieu mah harga rokok turun. Konsumen itu ngerti harga rokok mahal. Mudah-mudahan tahun 2022 deui ya berita pencabulan di Indonesia. Lamun sampai aya deui, please lah ulah diberitakeun. Tengah didik beritana. Nat, boga rokok teh sia. Menta tuh aing. Jadi perlu ki aing yeuh. Ayo bae, aing ge harasa we hayang ngarokok. Si jadi hobi mentak gitu sih Ron? Jalu kondisi atuh Nat. Aing usaha henteu naon henteu ayeuna mah. Pan aing ge sarua jeung si ya Harun. Salah ngabatu berarti aing yeuh. Nu aya ge aing Ron, salah ngabatur mah. Sia, lamun teu ngabatur jeung aing, da ngabatur jeung saha? Daek sia ngabatur jeung Koko. Ih, gila aing mah. Ih, mendingan aing ulah boga batur Ron, daripada ngabatur jeung Kokoh mah. Di bibir dangdutan bae, jangan kena rokok mah. Paling kemah yana bae nya. Sugan bae nya boga rokok yo. Jajar bae lah, sugan boga. Nat. Penting kan tahun baru ya, air rencana ke mana sih ya? Ka mana tuh? Itu gablek duit kieu. Aing boga ide kumaha yeuh. Nyen seubeu teh ide sia. Ya elah. Ide aing mah geus pasti nyen sia seubeu. Ide naon emang Ron?
iseng amat aja. Macam berita bae bosen. Paling kayak mah binjai bae lu ngopinya. Biasanya di mah nyanam aya kopi ya. Ya walaupun rokokna sok eueuh ge. Coba Rita. Tahun baru manat yo. Sok lo banu manggang kotok. Nyate, ngaliwet, melem jagong, melem hui, melem imah. Rame ayo malam tahun baru mah. Di mana sebeuna? Aneh sih kulit bayawak. Ih. Dengekeun heulan. Sok aja emosi baes ya mah. Terus kumaha? Penting orang keliling kampung nat. Urang ubah TRT hiji nyampe ke RT 14. Encer gerun otak sia. Terus lamun tiba-tiba datang mental bae mah pan isin meureun run. Cuma kayak akal nat. Urang pura-pura nyaran naon ke. Kan aing ngaran geus di lokasi mah geus pasti ditawaran urang. Bener teu? Mun bisa marun, urang mau plastik jeung mungkus. Emang saya di otak aing nat.